Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an liqa'in isai bin nahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi bae geus puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri, celi pake ngadengekeun musik, ngomong sadaek-daek, leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat. Disebut puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar, teu nginum, teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beuteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beuteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah, Masya Allah. Ayum sikaan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal manahi wal jamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk qalbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasa. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa ku sia. Hapak kata mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan, hapak gacung. Ketika diala nu boga enggak teh geus kieu bae orau. Kunaon jeung pamajikan garacu. Modal tenaga gacu. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan main gacung naon artina. Jadi ka manakeun teh kebok. Jadi ka kebokeun jadi param kebok. Tah puasa syariat ge dikena bakal jadi param kebok. Bahasa siap lah cuma kiai ge kos itu babarengan atuh urang bahasa kebok kabeh. Ya Allah tuh kan kibir takabur sombong bukhli. Ya Allah ya Rabbi kabeh penyakit araraya di jero hate geus mamata geus paceuli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka fakullu hayyubtilu shauma thariqah ieu ngabatalkeun puasa thariqah. Jadi puasa syariat mah muaqqatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muaqqat muabad ngaranna pijami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasa.
mun nyana ujub batal puasana, mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantap persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakana lapar ganjarana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasa. Aing geus datang ka Kangjeng Nabi mentah dah. Pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam sebenarnya. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik kana ka ieu. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang. Subajaat tsaniyah. Datang kedua kali. Datang assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enak. Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ampun cek Kangjeng Nabi. Dipikirnya balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat di baiti hadiu pe di imana. Nyana tapakuran keke aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu keke di itu. Coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci punyana puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjing. Terus nyana nitah fa amara la ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun biasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi kaluarna aing teh dianggap puasa. Keke. Korenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa kunyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa kan lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hafal lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabb. Mantak sih ada ya. Ngomong nunggu sekolot mah nyawa datang nyawa itu kan kepuasa dia. Datang nyawa itu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran kan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang meleh tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah kan mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikatna mah loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari
nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza, nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya, sangat dijaga. Mantap cek Kangjeng Nabi, hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man lain. Kita kalau saya kalem berarti geus lain lain. Puasa man lain berarti lamun saya takabur lain lain. Puasa man lain. Awas, inna shauma li. Asaumu li, inna shauma li sarua bae. Puasa man lain. Ulah di aku usia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya. Wa ana ajzibihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun aju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem kuatur berarti lain nu aing deui. Aing mah ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiran wa Allah karim. Nu mantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara urang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideuleukeun sakadaya urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pidah dahar Allah resmeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birah, nafsu amarah, nafsu serakah, kurang tadi puasa. Allah sangat tersentuh. Nu mantap jihad, perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah hese. Ieu hese. Nah urang sabulan, ieu. Satahun cuma sabulan.